malam harita beki berang bae si Wardi sapara kanca jeung basan tibi harita geus aya di pilewengan nyatana di leuweung macan. Sedengkeun Mang Durman dina waktu harita dititah balik ke basan tibi jeung Mang Cacan katut Mang Kemong lantaran caricingna di dinya teh bisi tiamah nepikeun ka poe isukan. Tujuan utamana bahasan tibi jeung si Wardi sapara kanca nyatana hayang menangkeun maung anu gede teh jeung dipanasaran cenah hayang nyaho di pasir kuda, di pasir meong jeung di pasir anu sejeuna teh aya naon. Kumata harita bahasan tibi jeung si Wardi katut anu sejeuna oge harita nurugtug mudun harita laleumpang ngadeukeutan kana wahangan teh. Sangeusna aya dideukeuteun wahangan. Cileng harita si Wardi si Garmo si Deden jeung si Korna luncatan eta wahangan we. Basan tibi mah harita ngagunakeun elmuna napak dina cai saterusna mah pancu nangtung dideukeuteun si Wardi jeung anu sejenna. Kemampuan ilmu silatna bahasan tibi memang luar biasa, bisa napak kana cai anu disebut napak sancang teh. Sabada kitu mah bahasan tibi si Wardi jeung anu sejeuna laleumpang anu dituju teh nyatana pasir meong jeung pasir kuda. Anu limaan leumpangna semangat naker boga tujuan anu pasti yen hayang nyaho di pasir kuda teh aya naon, di pasir meong teh aya naon. Hal ieu memang kudu ngagunakeun ilmu batina bahasan tibi pikeun nganyahokeun naon-naon anu aya di jero eta pasir. Tilu opatanana limaanana harita leumpang netek nanjak, tapi sok sanajan nanjak sumanget memang gede pisan. Tadila antarana da kulantaran leumpangna ngagedig harita tepi weh kadeukeuteun pasir kuda. Anu katempo ku sararea teh mangrupakeun tatangkalan be. Tatangkalan anu rajeg di dinya. Beuki jero teh beuki ngajauhan ti dinya teh katempona memang beuki hieum pika sieuneun. Di pasir meong oge sarua kitu. Katempona teh beuki jero teh lamun bisa teh masuk beuki geuman pika sieuneun. Pok harita si Wardi cemarita kanu jadi guruna. Ya ieu teh bah anu disebut pasir kuda teh. Di dieu ieu kula sapara kanca nenggeulan hiji budak anu pinter pisan dina ngawasa kemampuan mana. Hebat pisan. Pokona nama sasaran teh pasti bae keuna ku eta budak. Kan hanya akal eta budak teh masih kena hirup lantaran aya anu nulungan mangrupakeun kuda bodas teh. Tah cek abah kira-kirana aya naon tah di jero ieu pasir teh bah. Kurang mimitian bae bah. Abah gunakeun ilmu batin bah. Ulah sapara kanca banget hayang apal di jero ieu pasir teh aya naon. Dewe gue garti si Wardi. Soga tu tadariuk di dia tangga jajar diogna. Sok buru diuk ayeuna keneh. Si Wardi si Garmo si Daden jeung anu sejenna teu baha kana parentahna anu jadi guruna nyatana bahasan tibi. Dariuk harita ngajajar. Sedengkeun bahasan tibi mah iukna harita dihareupeun anu opatan nyatana dihareupeun si Wardi si Garmo si Daden jeung si Korna.
ragatek Basan Tibi ngagunakeun ilmu batina hayang nyaho sabenerna di pasir kuda teh aya naon. Basan Tibi harita meremkeun dua panona. Si Wardi, si Garmo, si Daden jeung si Korna oge sarua harita meremkeun dua panona. Ngagunakeun ilmu batina hayang nembus kana alam gaib anu aya di dinya di pasir kuda. Basan Tibi harita kunyam pembacaan jika teh memang manehanana keur mapatkeun jampe pamakena sangkan bisa nembus kana alam gaib anu aya di pasir kuda. Aya meureunan kana 5 menitan Basan Tibi harita ngarenjang kaget lantaran dihareupeun manehanana katempo kalawan jelas didinya teh geuninganan mangrupakeun kerajaan karaton anu megah, istana anu endah. Hareupeun Basan Tibi teh mangrupakeun panto gerbang didinya teh. Tapi panto gerbangna edas, menikeun ka jangkung, menikeun ka luhur pisan. Aya meureunan kana 4 meterna jeung di eta panto teh ditaretesku emas, ditaretesku inten berlian, menikeun ka pabarelakan. Si Wardi, si Garmo, Daden jeung si Korna ge harita bisa nempo kalawan jelas ku panon batina. Menikeun ka gogodeg kabehanana oge kakara ngarti yen didinya teh mangrupakeun panto gerbang kerajaan pasir kuda. Basan Tibi harita pok cumarita ka si Wardi. Edela euy, dia teh mangrupakeun kerajaan pasir kuda gedegadan. Kerajaan anu kakara dikajauhkeun ku dewek dina waktu ayeuna. Mun teu babar ande hayang asup ka jero ieu pasir, kudu ngerahkeun kakuatan euy. Moal bisa gadis ukur gagunakeun ilmu biasa lantaran kemampuan ilmu silat anu aya di jero pasir kuda ge sakti mandraguna. Cobaan bewar di maneh nangtung ka itu. Buka eta panto gerbang teh yakin hese pikeun dibuka ada. Si Wardi harita nangtung, tapi masih kene tetep 2 panonama dipeuremkeun. Manehanana ngagunakeun panon batin pikeun nempo kana panto gerbang di pasir kuda. Eta panto teh dicabak, saterusna mah didorong. Tetela pageuna ka cida pageuna nepikeun ka hese teu rongret eta panto teh didorong ku si Wardi. Hese pisan bah, ieu panto lain sapanto-panto da ieu lain. Ieu mah memang panto anu kakuatanna hebat pisan. Jigana urang kudu ninggalkeun ieu tempat bah, kudu pindah ka Pasir Meong. Lantaran di dieu mah segelna kuat pisan bah. Bebag bener, ieu panto hese pikeun ditembusna. Abah sirangan ge moal bisa asup adalah dikubaha oge sok sanajan gagunakeun ilmu sapinuhna oge moal bisa. Tapi ka iraha oge sigana abah moal bisa asup. Dan kulantaran gitu geus we euy, urang asup cobaan ka itu we ka Pasir Meong.
Ya mudah-mudahan we di pasir beog mah henteu sakuat di dieu ya di pasir kuda. Nya kitu we labah. Sararea we anak kudu satuju we nya lantaran asup ka pasir kuda mah hese. Dalah dikomage urang mal bisa. Terkecuali urang boga balad sejen. Seperti halna Ceyopati atau si Ambarawa si Bontar jeung anu sejena bisa bebarengan kerja sama jika dana caritaan. Si Abah teh anu mal mungkin bisa jadi mungkin. Ngan eta ngajakeun lagi peheseun. Lantaran Ambarawa jeung anu sejena geus mawa garap sorangan. Geus mungeun bebarengan jeung kerjasama jeung urang. Kaharti meureun kumaneh ge Garbo, Daden, jeung maneh ge Kurna. Bener kaharti pisan Wardi. Kaharti pisan Bah Guru. Geus we ayeuna mah urang pindah ka pasir anu sejena. Lantaran ieu pasir kuda mangrupakeun hiji kerajaan anu megah anu hese pikeun ditembusna ku kakuatan urang. Ya geus we wah. Ayeuna bae urang idit we teh dieu sok. Bentakeun panon barade. Sabaraha kitu mah Basanti bi harita mukakeun panonna. Si Wardi si para kanca oge sarua harita mukakeun panonna. Sabada dibuka mah bray tetela anu katempo teh tatangkalan be seperti tadi. Basanti bihari tenangtung anu sejen oge sarua nangtung saterusna mah lempang ngadeukeutan ka pasir meong. 5 anana hari tengah gedik ngadeukeutan ka pasir meong anu teu jauh ti dinya nyatana ti pasir kuda. Cileng harita Basanti bila luncatan jeung anak buahna jeung murid-muridna ngadeukeutan ka pasir meong. Dina waktu anu gancang oge harita sararea geus tepi weh ka pasir meong. Sok ayeuna bah diuk deui euy. Urang seperti tadi di bae. Kudu diuk sidakeup pokona mah panon batin urang anu kudu nenjo naon sabenerna anu aya di pasir meong. Nah sarua mangrupakeun kerajaan atawa lain. Hal ieu memang can bisa dikajahokeun sok buru dariuk dieu euy. Dariuk sok buru. Basanti bijeng anu sejenna jeung muridna harita dariuk meureum kedua panonna sidakep sinuku tunggal. Sabadana babacaan kunyam-kunyam Basanti bi harita sarua we seperti tadi manehna bisa nenyo ieu di dinya teh sarua mangrupakeun kerajaan pasir maung, mangrupakeun kerajaan maung anu megahna teh jauh ti seperti megahna kerajaan pasir kuda. Ngan pantona anu aya di hareupeun Basanti bi teh beda pantona jeung panto di pasir kuda. Eta mah pantona teh bisa ditembus ka temponana teh lantaran segelna atawa kuncinana teh henteu sakuat anu aya di pasir kuda. Jeung deui di dinya mah si Wardi oge ngarasa yakin manehanana bisa ngaluarkeun atawa sangkan cina bijil maung-maung anu pernah papanggih jeung manehanana. Ku cara bisa be ngablesatkeun panah kadinya. Sok sanajan di dinya teh anu katempona dina samemeh ngagunakeun panon batina mah dileuweungan bisa we dilepaskeun panah teh kadinya. Atawa sabadana katempo kerajaan bisa bae ngablesatkeun panah kana eta panto gerbang
atawa kaluhur nepikeun ka asupna ka jero kerajaan Maung. Aten joja kubarade kabeh. Ieu bacigana babari ditembusna. Cing urang cobaan tembus ya ku Abah. Basan tibi harita manehanana nangtung saterusna mah dua leungeunna harita didorongkeun kana panto gerbang kerajaan Maung. Dina waktu didorongkeun ku tenaga lapisna harita eta panto teh oyag-oyagan. Ku kitu oge geus bisa kaharti yen eta panto teh memang henteu pageuh. Si Wardi harita nangtung sigarmu jeung anu sejen oge sarua harita nangtung. Saterusna mah eta panto teh didorong we ka jero. Raket. Eta panto teh disada lantaran luhurna memang sarua aya kena 4 meterna. Saterusna mah eta panto teh malahan mah ditakolan sagala ku peureupna si Wardi menikeun ka disada gonjrang-gonjrengan. Saterusna mah eta panto teh didorong ku limaan teh ngagunakeun tenaga lapisna. Beukirila teh beuki kuat bae nepikeun ka aya liang pikeun naon pikeun asup ka jero atawa eta panto teh melenge saeutik. Si Wardi kacida bungahna anu sejen oge kacida bungahna hayang nyaho aya naon sebenarnya di jero eta kerajaan Maung. Sabada kitu masih Wardi harita nyobaan manehna teh asup lantaran pas pisan eta panto nu melenge teh pas pikeun badan si Wardi. Lol si Wardi harita ka jero luak liuk tetela di jero teh sasaha. Di jama kakarap palataranana kerajaan jadi sasaha. Jeung di katempona teh ka jero masih kene aya wawangunan anu megah nu kokoh. Di tempo-tempo mah memang satungtung deuleu tah ku si Wardi. Saterusna mah si Wardi asup. Sigar moge nyombaan asup. Daden si korna jeung Basan ti bigi harta hasil asup ka jero. Nah atuh sabadana asup ka jero eta panto. Gebrug panto teh ngadadak nutup ku sorangan. Atuh puguwe Basan ti harita kaget. Tadi mah panto teh babari harita mah cobaan dipedol sangkan muka. Eta panto teh teu bisa dibuka-buka. Dina gayaan kitu harita aya anu ngalayang di Jomantara mangrupakeun lalaki kolot harita aya kana 2 anana lompat di Jomantara. Saterusna mah syuralit saling celik. Eta lalaki keh anu geus kolot eta lalaki teh 2an make jubah sing sarua hideung harita pancuh nangtung. Untuna eta jalma teh menikeun karangeteng. Aromana bengis duanana oge. Pakulitanan anu hiji mah bodas, anu hiji di mah pakulitanan teh hideung. Ngan memang teu hideung-hideung teuing, ngan katompona memang beda. Geus kolot umurna. Kita jalma nu pancuh nangtung teh nu hiji mah 80 tahun, anu hiji di mah 70 tahunan. Juga hati-hati euy. Kade ijal bateh jika ada bajawa di kana pamaksudan urang ya. Hati-hati Wardi kerbo hati-hati ya. Sararea harita hati-hati jeung waspada lantaran 2 jalma eta teh jika nama memang bakal ngahalangan kana tindakan maranehanana. Ok eta jalma anu saurang anu kolot anu umurna 8 tahun harita cumarita pangawakana eta jalma teh jangkung badag pakulitana bodas. Saha ilaing ha pembawani datang ka dieu pembawani asup ka jero kerajaan kula bari jeung henteu izin heula. Saha Andika teh saha Andika teh. Basan tibit pokari tangga jawab kana pananyana eta jalma. Gawe gahaja datang ka dieu. Penasaran be.
Tetela kedenganan di Pasir Meong teh bagrupakeun kerajaan. Kudu dikajauhkeun ku sia. Dewe anu gadela Basan Dewi. Tah ieu murid-murid dewe. Si Wardi si Garbo Dadir jeung si Korda. Ari anjeun duaan teh saha teh panjaga ieu kerajaan atawa lain. Basan Tibi harita netep seukeut kedua jalma. Eta dua jalma sarua netep seukeut harita ka Basan Tibi. Ka si Wardi si Garmo Daden jeung si Korna. Tapi waktosna parantos para kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.